Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Pak Ijpadrul Rahman di IPS 5. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka junjungan urang sadayana, nabi besar urang sadayana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'itna, tuk dugi ka urang sadayana nutumut ka anjeunna. Ibu guru nuku abi dipika hormat, rekan-rekan sadayana nuku abi pika hormat. Di kesempatan ieu abi bade nyanak judul corona. Naon corona teh? Corona nyaeta virus nu bahaya. Anu bahaya kanggo jalma anu hirup di alam dunia. Corona tos aya di tahun 2020 tepi ka ayeuna. Nah, virus ieu teh biasa manjang tepi ka ayeuna kusabab urang sadayana seueur anu teu patuh ka protokol kesehatan anu diayakeun ku pamarentah. Lamun urang sadayana tiasa patuh ka protokol kesehatan anu tos dipasihan ku pamarentah, insya Allah urang sadayana tiasa ngahilangkeun ieu virus di alam dunia. Hayu atuh ayeuna mah urang sadayana patuhi protokol kesehatan meh virus ieu teh teu aya di alam dunia. Sakitu wae nu ku abi disanggakeun. Hapunten nu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.